Anu ayo nomoran sedang dironken kepada dia kasihkan kakek Santi katanya kasihkan siap ke negara Marona 2 3 mur sebenarnya gak kepamin ayah apa itu di panitia di panggung panitia di panggung ketumnya di panggung radio oi ayah kene ke panggung belajar awas oi Tageningan nah orang wajib kena gotong saja so kasep iya gentong na gotong keduaan kasep sananya suhunkan pada tetna ka ibu rama hidup ayang hidup kawarki wati hidup sadayana kasep iya gotong na gotong keduaan sananya mesti capek sana gotong suhunkan pada tetna ka ibu hidup karama ayo makamu anu kasep sananya aduh alhamdulillah sananya so sana kawarki wati hidupnya suhunkan pada tetna kurang mabayang dibayang bagi digotong etan kurang mabayang dibayang bagi digotong eta gentong dibawa ayo kurang mabayang dibayang bagi digotong eta gentong dibawa ayo kurang mabayang dibayang bagi digotong penyecap di jero gentong kurang mabayang dibayang bagi digotong eta gentong dibawa ayo kurang mabayang dibayang bagi digotong penyecap di jero gentong kurang putus caranya ayang bari digotong eta gentong dibawa ayo kurang mabayang dibayang bari digotong penyecap di jero gentong ayeuna urang kurang mabayang dibayang bari digotong penyecap di jero gentong ayeuna urang fokuskeun bola aduh pintar usahana pintar jeung nu kasep usahana rancing geus pisan usahana bener jeung teu kuat mah mora ya gara joget tuh tenang ulah siap ayo upami gentong mah dibebeuskeun ieu teh upami si Wama dibanting ieu mah sanes gentong ieu mah diburusutkeun we diborok keduaannya ye tabun diborok keduaan karena bila aya nomor cenah barangkali kade cenah tong benang ka soko ku si Uwa kade siap salupamina ya gentong diboroskeun ka barangkali anu saged dipayun teu kenging aya nomor cenahnya diborona ku panganten sunat oge ku teteh anu digisaran cenahnya awas cenah siap hiji siap borok kasep siap 2 awas tong ditong 3 busuk ya Allah
lantaran pergaulan tapi nada hente kurang anu hidup jadi maju malah mada tesaeti nu berhasil dinamisi akibat pergaulan aya halusnya garina eta kumaha gaulana eta kumaha urangna kudu dipikir-pikir udah jatuh nyawa dicoba dirabahan akibat pergaulan memang hati saya bisa senang lantaran pergaulan Itu celah ya.